Korek apa? Itu doang. Depan orang tuamu, kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau sebut tentang harta, kasihku sedarku tiada berpunya. Cocok lah aing jadi pelawak, jadi penyanyi. Tapi penyanyi kamar mandi. Aing kudu jadi serba bisa kieu nya. Nyanyi bisa, ngagitar bisa. Kamu ngabogongan batur mah. Aing lebih pintar. Aduh. Iya loba kelewihan mah. Ini hiji doang ya kekurangan aing mah. Hiji doang. Kita bisa ngalupakeun mantan. Ron bos. Ai sia nahaon atuh assalamualaikum sia ai datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman. Diuk. Dek naon sia ka dieu? Aing kangen ke sia. Ih, teu jelas. Lamun dek nginjem duit eueuh, lamun kue sesa lebaran mah loba. Dek naon sia ka dieu lah eueuh duitan mah. Nyeun aing keur parusing ye. Terus itu mabur lah. Nahaon boka ditu? Mabur. Mabur itu. Bangsat. Aya mama muda posting foto tapi teu nyeul lalakina. Mana? Yo, Menikis amat. Nanya teh jeung lalakina di fotona. jore merenjim lalakina. Bisa jadi. Ai, datana beat. Seru-seru Facebookan. Ada jim orang mulin. Ka mana? Mana we yang segede ieu? Yuk. Gitu yuk. Geus cokot lumayan cek Facebookan. Pit, kurang cokot. Aing hayang sapotong. Pan HP, pan 5 HP lain es mambo. Mian jual kasanya. Memang diirkan jangan HP. Ayo tuh tangan. Ayo. Woi dah, sakernaon? Kerja gade umur enta budak. Naon gua nyamperkeun aing? Turun sia aing boga bisnis. Bisnis naon sia? Bisnis kutil bener. Ayo turun. Tang anjir bisa turun. Kalau naik. Ayo sia, ya turun, bisa turun lah. Kesenak manuk. Bisnis tahun. Ya, aing mau HP. HP enak dijual. Siapa yang maling di mana? Ipan, ayo kan yang tampang maling, tampang artis. Manusia mah kabehan, tampang maling, arem kabeh. Geus ya ulah loba bangus, dijual bareng duit apa? Ingat lah, paling mau dijual mahal-mahal, gocap deh. Geus ya, beneran boga buka. Gocap. Lihat lah dia. Oh, bener. Anjing naon ya apa? Boga sabun mandi loba keleh. Tah teh jangan telepon janda. Janda naon, janda lumpuh meureun. Nah, jual deui kue lah. Pengen teraing lu meulina. Yuk. Ya amat kita ngaku ya. Bangsat yang mah. Yang paling susah bikin susah deh itu sih. Seger naon? Aing ieu, nyetakeun ieu, hasil jasa nyebutna. Udah pelut kalau lagi tengah luis ya. Jangan perangan kampung. Pelutan ke sia. Bos ngomong, ini pengen apa yuk? Per duit. Dijual 200. Siapa main lagi gocap? Mbak. Iya HP-nya. Wah, ini mantep HP-nya.
Eh 200 aing nek balik kelan, nek ka bapak aing nek minta duit kelan. Bukan bena laku. Ya, kelan. Sama geus ulang ngomong. Nyawa duit be, cair be. Nah siapa kalau aku mau? Ngomong. Duh, Ya pena, iya duitnya ya. 200 kan? oh. Asik. Minta boga aing biasa ya. Ya orang pesta, orang beli kerupuk sekontainer. Yuk. Kamu ya mak rakape baru ya. Fotolan. Gampangnya foto aing ya. Oke. Ini iya banget. Bukan nama mantep ya. Hei, orang sawah. Ada siap. Don bos. Ada. Enak. Ada apa? Pak netizen. Ih, bola dia. Naonnya nih? Nyebut orang netizen. Anggil ketek sampai wafat kurang. HP baru dong. Wih, HP bagus ya mah. Geus lah 200. Wah, yang beli nugget 200. Sia sok bura. Geus lah 400-nya. Aing karek nyekel HP. Enggak sih mah jeung haon boga HP ge. Kabogoh teu boga. Gebetan teu boga, jeung haon di HP. Biasa ngechat. Iya aing. Bapak aing. Tuh jelas tah manuk. Geus 400 ya. Tapi ku aing dibayar gocap heula, engke sesana. Kumaha? Moal kudu ngabohong aing mah. Emang cara sia bura. Nya. Oh, geus wah bohong. Gocap heula heuh. Gocap heula. Lah tuh. Nya. Geus segera mabur ka ditu, bisi cakar kok engka beungeut. Dah. Bos. Geus sira ka ditu, engke sesana. Sira ka ditu. Ih, lain Jim. Itu ketinggalan. Geus coba tuh. Bisa wong. Turun jangan tuh. Tuh kenapa? Bos kamu. Kenapa orang? Aing sia. Sia sok belajar songong. Aing ya. Maaf bos, eta HP urang. Tengit. Benernya nih. Pan ieu urang meuli ti si Biwir. Wah, anu teu beres ieu mah. Ieu mah teh si Biwir ieu mah nu ngabura. Ayeuna nyaneh duaan. Teangkeun si Biwir, bawa ka dieu. Dek dihakan ku aing teh budak. Ayo geus ngabohongan aing. Cek itu. Ya bos. Biwir bos ya. Boga dia. Woi, Yo. Yuk. Nyaneng ngajual HP batur ka aing. Dikepret lumpuh siapa aing. aing ge yang beli di si Ipong di si Idus. Bener sia. Bener aing mah. Ka mana budaknya? Nyawa ketarima. Cenah neuk meuli kerupuk heulan. Wah, ieu mah teu beres sih mah ieu. Di si Ipong. Dia. Yang geus ngabongan aing eta HP. Sebenarnya iya HP nang di mana sih ya? Aing nang meuli di Siaung juga sepit. Hei, jadi lalieur dak ieu. Kumaha boa ceritana? Berarti Siaung nu nyokot HP aing. Aju ka mana si aungna? Nya Tadi mau ulin heulan cenah. tuh Siaung. Kadi Siaung. Naon cara rame-rame? Apa keur ngabakeun tembako? Sembako mata sia semwe. Sia tadi ngajual HP kain. HP nang magi ngajual kain. Duit aing nu gocap. Aduh, betul aing mules. Aing balik kelan nya. Leasing. Bohong ya budak. Ayo susul lah. Duit aing ngalayang. Ayo. Berarti pelaku utamanya si Aung. Ayo geus deh orang beri. Ayo.
Ais, udah ke mana sih ya? Ais, udah ke mana sih ya? Aing dekat ditulah. Tadi ya, Budak. tadi ya. Budak Tadi ya. budak euy. Diok, diok. Diok. Iya. Diok. Tangkuraknya nih, geus ngabobodo aing. Duit aing ngembalikan gocap. Oke eueuh. Wah sia. Kowe nagih geus eueuh cenah aing teh untung. Tuntung kumaha? Gocap pokokna mah aing mah. Teu Ngerti aing mah, duit aing gocap sia. Ngerti aing mah sia. Duit aing gocap. Bila ketek konja sampai kawapat.